Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nadzoman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Maksudna ieu nadzoman ngemutan kanu lalieun apunten kanu can terang abdi seja ngawartosan apunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masingnya kana diri tutup aurat masing buni eta teh parentah Gusti tutup aurat masing buni eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup aurat kewajiban pikeun istri anu Islam pameugeut ge teu kasingsa pikeun istri anu Islam pameugeut ge teu kasingsa. Oratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mawios katinggal dampal panangan jeung rarai eta mawios katinggal. Upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar teu kenging ngapaskeun badan eta parentah Pangeran teu kenging ngapaskeun badan eta parentah Pangeran. Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan suka hayang nganggo acuk dapon nyangsang nutup badan suka hayang nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk meuni seksi narik birahi lalaki nganggo acuk meuni seksi narik birahi lalaki. Tesaalin para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup aurat henteu buni kana aturan tos lali nutup aurat henteu buni. Daya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan aurat kapendekan pisan nganggo calana pas-pasan aurat kapendekan pisan.
lamun pareng nganggo tudungan ukur jadiasan, lamun pareng nganggo tudung pedah arek pangaosan, lamun pareng ngangge tudung pedah arek pangaosan. Sing hawatos kana badan, sing emut kanan caman, jahanam te tos ngantosan, mun urang tos di maotan. Jahanam te tos ngantosan, mun urang tos di maotan.